wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Pada yang nu nyawer mana yang nu hajat ya Iksan mana san saweran san ulah yang isi dulu wah ulah lagi peduli udah sawer ulah bungkuskeun bae bungkuskeun ulah aos ka dieu poe take pun ka dieu ulah tilok ulamanya tilok saeutik kitu lah iya ngaji dengan bener-bener ngaji jelema malolor geus karerok zaman gua mah kumaha baki bodolinya terus sebahagian manusia ngadoa ka Gusti Allah ai rombongan mukminin ayil mukminin ngadoa ka Gusti Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hai, eta na ka mana eta ka dia? Kakara kurang mengesin yang gesin ya. Amin ya Allah, mohon mudah-mudahan ketampi. Mohon. Bisa hayangan lah. Wa qina adzaban nar. Soe bola hajat pada umroh, mudah-mudahan kalau dinasibkeun. Ibu hoyong ka Mekah, bapak hoyong ka Mekah. Setiap aya nu Muhammadun sayyidul kaulaini wassaqalaini wal bariqaini min wali wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karami nabiyuna amirun amin fala ahadun abarati qalilan minhu ala na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali murtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi dhawis siyadat. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam semoga Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para sepuh pina sepuh, saumumna kiai-kiai nu haladir wengi ieu hapunten teu diwiji-wiji, bil khusus al mukarram guru urang Kiai Haji Ismatullah anu ti Parung Panjang, oge guru-guru urang bil khusus kiai kampung setempat Kuji Simkuring dipika hormat, oge kori urang Mi Aceh anu sakitu macakeun ayat suci Al-Qur'an pohara meni melengkang melengking melengkung. Seraji Pandi wajar napasna panjang, Mi Aceh dilawan. Urang doakeun mudah-mudahan dimanfaatkan ilmuna ku Allah. Oge al-mukarram akhina Kiai Haji Anwar Murtadho anu ti Citras Kuji Simkuring dipika hormat, wabil khususil khusus al-mukarram guru urang sekaligus musuh bebuyutan kula al-mukarram Kiai Haji Ahmad Fudhali anu nembe pisan dongkap nyana kori keur istirahat tawadu jelemana apel beak opat. Mudah-mudahan Kiai Haji Ahmad Fudhali senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, panjang umur anu barokah. Mudah-mudahan anjeunna henteu termasuk kiai anu STI, suami di bawah tekanan istri. Insyaallah Kiai Fudhali jelemana soleh, amin ya rabbal. Jelemana tawadu tara mau duit main nama kamana ge. Soalnya kula nu matak mebek bungke kula ge beak di kunyana. Oke, nyana ceramah yang tinggal balik ngenahen.
Hebat Kiai Fudoli bu ceramahna kamamana Paneglang beak kunyana. Bu daerah kula ieu Ki Fudoli, itu Ki Fudoli, ieu Ki Fudoli, Bapanira. Beak kunyana kabeh. Tilok setor jaka aing ya. Tadi kula ditunjuk wae wilayah kula cenah mah. Waduh. Akhirnya tadi, hai guys, orang sama-sama nanti sesama bis kota. Teristimewa Sohibul Bait beserta keluargana ku jisim kuring dibika hormat, moga-moga hajatna diberkahkeun. Oge putrana anu parantos disepitan, mudah-mudahan ku Allah didamal putra anu soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia anu hirup di alam dunia sadaya intina hayang salamet di dunia, hayang salamet di ya kampung naon ngaranna urang Bojong Kamal hayang salamet dunia akhirat jacalalager ngomong nama sehingga padagang hayang salamet, patani hayang salamet, kiai hayang salamet, pejabat hayang salamet, numalingge hayang salamet. Lamun manusia hirup hayang salamet maka patokanana kudu mengikuti agama. Sehingga Kangjeng Rasul dakwah nyandak agama, nyandak risalah agama anu dibawa hiji agama Islam. Naon ari ngaran agama? Ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul. Ngaran agama itu undang-undang Allah, pelaturan-pelaturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul, tujuanana supaya umat salamet di dunia, salamet di Jadi lamun orang hirup hayang salamet ya patokanana agama. Ai urang mah kadang-kadang lain hirup ngaku hayang salamet. Teu akur jeung keterangan agama diatur ku Gusti Allah jeung Rasulna. Asyari haqiqatan huwallah, asyari majazan huwa rasul. Agama itu hakikatnya ti Allah, majazna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kurang nu dipake patokan, lain cek undang-undang urang, lain cek nafsu urang, tapi ikuti jalur agama. Dagang kudu dagang Islam, tani kudu tani Islam, jadi pejabat kudu ngabela Islam, bahkan urang make pakaian kudu pakaian Islam. Panjelema kuari mah teu aleu cereug. Ieu gara-gara ge make tiung atuh ngahadiran Ki Fudoli bae ka dieu. Jadi ina mah mun teu blang-blang ieu tiung ngarareueuh ieu. Ayo ngaku. Numawi kembali ibu geus lamun hayang salamet pak patokanana agama. Jalbul masalih wadarul mafasid. Agama itu narik-narik kana kamaslahatan, nolak kana karusakan. Iyalah agama. Kunaon urang hirup teh kuari tepati berkah lantaran loba kaluar ti jalur agama. Bener. Ibu ketika gering, bapak ketika gering dibawa ke dokter. Saya sagede urang nyareat diganjar ku Allah. Urang nyeri huntu, urang lihat hulu, urang penyakit emah dibawa ke dokter hayang cager. Da urang boro-boro ulah aja boro dingker gering ke cager ge hese ta ibadah komo keur gering. Berobat ibu jeung bapak, maka berobatna ibu jeung bapak sagede urang man nincakna kana ibadah. Dibawa ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu orang mana? Bojong Kamal. Oh iya. Terus kesini mau apa? Atuh nak berobat pira aku yang nak beli semen. Si adai dokter tepati nyikut. Oh iya. Emang ibu sakit apa? Atuh pugu pan sia dokter. Pan sia nu nyaho kana penyakit. Oh iya ya nanti saya periksa dah. Terus ibu yang dirasakan apa? Atau ini dok, hulu lalanjung aja. Lalier ini dok, alam dunia ngagueng ini. Ini makanya ibu perempai ini dok ini. Ini lamun dibentakan dok, atau lalanjung. Ini kelihatannya sama ibu ini hulu dokter penyon ini.
Oh iya. Terus ibu udah berapa hari ini? Udah 3 poe dok. Terus apalagi yang dirasa? Atuh ini dok, irung nggak punya ambean. Semua yang ada di sini bau tai dok ini. Oh iya. Oh iya. Terus apalagi ibu yang dirasa? Ini dok, letah nggak punya rasaan. Aduh, ini kemarin juga ngakan uyah ararasin. Makan cabai lalada, makan gula araramis, ngakan teh celi pahit. Atuh kabeh teh celi mah pahit, teh celi amis masih dirumung sirem tolol. Terus ibu, apalagi yang dirasa? Atuh ini dok, badan leleus saja. Nggak kawawa pluk plek ini dok. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Atuh kabeh keur ngising mah tuur nilep lah. Pira aku nangtung burung ngising. Diperiksa ku dokter, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Ada gitu dok, getih anu jangkung. Tolong ibu mulai dari sekarang jangan suka makan sama kambing. Ih dokter tolol, can pernah yang nyatu jeung embek. Tolong ibu jangan suka makan daging kambing, ibu jangan suka makan daging sapi. Dan ibu terjangkit kena kencing manis, tolong jangan makan duren. Ibu terkena kolesterol, tolong jangan makan gorengan yang berminyak-minyak. Can pernah dok emang kompor, can di hakanan koing. Puguh pom bensin mah gede teuing. Ih, sam seserian bae. Dan tolong ibu jangan suka makan salak, suka makan jeruk. Kenapa? Ibu lambungnya kena. Masya Allah. Ibu jangan suka makan pete, jengkol, sebab ibu terjangkit penyakit asam urat. Urat geus hararasem ku ari mah. Penyakit macam-macam. Tah urang teh ari ku dokter dilarang sebab penyakit hayang cager. Ulah ngadahar daging embe, jaku naon bisi darah tinggi kumat. Ulah sok ngadahar kadu, darah tinggi bisi kumat, kencing manis bisi naik. Ulah ngadahar peteuy, naon sebabna? Lantaran kena asam urat. Daging embe halal, peteuy halal, kadu halal. Lantaran embung ngadahar sebab sieun kumat darah tinggi, sieun kumat kencing manis. Kunaon bang emok dileg-legan bae. Ayo sih. Iya pamajikan kudu dibedil manuk ieu pa ya. Orang hirup nu mantak susah baik, loba kurang syukur ka Allah. Bu, dengekeun, ulah sok hayang lalewiheun, hirup kudu boga rarasaan. Mun salaki jadi tukang ojek, ulah sok hayang mobil Avanza, modar salaki sia. Mantak aing ge santri moga-moga sia bala leunghar. Sanajan deugel ge di kobongna. Geus kiai doakeun bae. Santri nu deugel nu rajin nu kumaha, cek guru kula, ji lamun haji engke jaga di imah istiqomah aya santri hiji dua geus doakeun bae mohon bae insyaallah bener santri oing deugel lajeun mah kula ge rumasa memang kula ge deugel ieu diudangkeun subuh kuat amprekan subuh encan aing ngamuk be eueuh teh hudang aing geus popong ngamuk be kakara ka kobong wah subuh kuat buar berlalumpatan. Masya Allah, berangkat deh kula ka imah, kula ngintip bena kaca. Di deuleu koing horeng santri aing keur ngintip aing deui bae. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Eta kiai siling intip jeung santrina. Ieu santri akhir zaman, Pak. Ieu beungeut kararia ieu. Ieu jelema ieu di dieu teh buri. Oh, ieu diruyuk awi nu hajat sangarana ya. Bapak Iksan. Ibu Sahliah. Ari ieu diruyuk awi ieu jelema apa jurig sih? Bo, enggak bae syukuran. Nu penting mah ibu cager, salaki cager, anak cager, barang hakan teu menta, barang dahar urang teu bara main. Syukuri nu aya. Ketika urang syukur ka Gusti Allah, kakarak la azidannakum ditambah ku Allah. Kumaha hendak ditambahna atuh? Da syukurna ge teu daek, ibadahna teu beuki. Lamun urusan bab dunia kudu neuleuh ka sahandapeun. Tuh Pak, kajeun
Masya Allah urang masa gigi syukuran nu penting bapak cager unggal poe balik ka imah mama mang senang sakieu ge ya Allah deuleu tuh tatangga urang Masya Allah heunya doang nama ngeunahun imahna 3 tingkat tapi salakina balikna 3 bulan sakali Masya Allah bapak mah unggal poe alhamdulillah mata ke imah bisa dikaber reuneuh deui euy terus jadi lamun hirup patokan hayang salamat agama ikuti kunaon urang hirup kurang barokah padagang tinggal hutang patani tinggal daki lantaran hirup urang loba kaluar ti jalur agama kumaha ceuk aing jeung hirup maka ibu lamun dek dagang bapak dek dagang tanya ka kiai kos kumaha ilmu dagang komplit di Islam naon gaya ya'lu wala yu'la alaih Islam teh luhur selain ti Islam nu leuwih luhur kecuali Islam atuh doa diatur segala-gala diatur kamari teh aya corona baheula teh urang muga-muga ulah balik deui teh eta amin dianjurkan oleh pemerintah titah mencuci tangan Islam mati baheula titah bebersih jaya di khitan ge bebersih atuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah cinta ka jalma anu sok tobat bebersih hate mutatohirin bebersih hadirin potongan di hitan ngebersihan anggota tohir ternyata di Islam komplit ketika urang tea tobat bebersih hate jeroan urusanana ketika urang bebersih ngalaudu urang junub mandi adus kudu barisa teh jampe adus ngebuadak jelema teh barugan jampe adus mantak dititah mantak wahai para pemuda ta'allamu qabla an tazawwaju anjeun teh kudu guguru ilmu agama samemeh kararawin sebab kawin tujuannya lain mesmeo doang kama kolak Kiai Fudoli bisa antak Kiai Fudoli ih mesmeo be ngomongan naon bata cek ulah Kiai Fudoli bahasa Inggris teh bahasa naon teh bahasa rimpak teh macana cek ulah naon teh mesmeo bahasa nyana teh aja pencipta nyana aja teh Kiai Fudoli mah teh jelema gagahon nya nama beuh. Oh hebat menceramah tegas ini saudara di imah tanya seuhan ya mun acara jeung kula ditelepon ku kula mah ditelepon Pak uih muat mun uih mah uih aya lagi uih ye cek kula kumaha ya kiai lu penting kahayang ai kawani eueuh ampura orang doakan Kiai Fudolinya supaya jadi kiai waniannya amin ampura Kiai Fudolinya ampura emang hajat mah alhamdulillah teman santri di imah aya barokah hirupna Kiai Fudoli nu mantak barokah bu pohara takzim ka kolotna nya imah lain ngomongkeun di burian di hareupeun nya kuring ningali nyalira Masya Allah can bisa doang Kiai Fudoli pohara bal hadirin wal hadirat terus ya agama kembali kena agama nu mantak urang kurang barokah lantaran urang loba kaluar ti jalur agam wahai para pemuda memeh kararawin ya kudu belajar ilmu agama heula ta'allamu qabla an tazawwaju wahai para pemuda anjeun kudu belajar ilmu agama heula memeh kararawin atuh naon ngaran nikah naon ngaran tolak aya tolak bain sugro bain kubro apa itu hulu apa itu li'an apa itu zihar pantenya raho atuh ketika aya masalah kakara kiai anu mutus pala hadirin wal hadirat aya der benu botak jeung gundul kawin cek salakina neng bagian mah kalau kita mesmel oke neng apal jampe adusnya atau apal saya teh orang Bojong Kamal nggak pati-pati kawin atau apalagi A mah lebih apal coba neng mah pengen dengar dulu eta jampe adus teh kos kumaha sih cenah cek salakina gampang jampe adus mana yang kieu jampe adus pak wajib mah nawaitul gusla li idil fitri cek pamajikanna usin Masya Allah
ilsin ke ilsin. Enggak ada. Ilsin isin ya Allah ilsin. Gitu neng. Eta mah jampe mandi lebaran. Gitu kumaha neng dengekeun. Jampe adus wajib mah nawaetu soma godin. Ieu deui nambah edan. Cek salakina neng jama bade belajar godin-godinan ribut salaki jeung pamajikan cek mitoha teh heuy kadang ari siapa ngaten anyar ribut bae ai kitu kumaha tadina cek pamajikan anak cek anakna eta cek anakna ka bapana pa si angin sikeun ilsin neng ilsin ada yang teu kawe ilsin pak untung masyaallah pak ilsin ai kitu isin kunaon ilsin pak ilsin ai kitu kunaon isin atuh cenah Pak jampe adus wajib cek manehna niatna nawaitu ghusla Idul Fitri pan salahnya Pak cek anakna cek neng nu bener mah nawaitu sama godin bener teu Pak kumaha cek bapana nek nawaitu sama godin hade nek nawaitu ghusla Idul Fitri teu naon minantu edan anak stres mitoha goblok ulah santri siaram jadah tuh pan ieu makum aleh pikeun santri kewajiban anjeun. Euy santri euy. Mentak kula kuari punten Abah Haji Ismat anu di Barung Panjang. Punten Kiai Fudali. Kula ngobrol jeung abah kula aya keneh masyaallah doakeun sing panjang umur. Cek kula bah, ieu mah santri kuari kieu nya mah. Kumaha tuh Ji? Atuh urang tongtrong. Sajam jol beti luan. Ya Allah. Eta peuting ngomen HP meuni bingung abdi mah bah di koprak-koprak urang kalau ngoncian masalah jeung guru ucing-ucingan kumaha cek abah kula leus teuing je urusan bae santri nu penting asa ulah ngaduruk kobong bae heuh rajuna mah cek geus santri Badung lumayan bae Badung-badung ge aya titah keuneun aya carekan keuneun santri teh santri kuari mah jual kayak make assalamualaikum assalam aya naon ceng punten bae cenah bah nyuhunkeun uyah jeung naon jeung kejona ih atuh hayang nyatu tah mah seserian haram jadah doang hei nu mawi ibu kembali ya nu ngadoa teh dibagi ku Allah aya rombongan kafirin aya rombongan mukminin geus ulah dibahas kafirin mah ya insyaallah nu hadir di dieu mah mukminin kabeh muslimin kabeh amin nu hadir di dieu mah nya mukminin nya muslimin nya musingin iya banget musingin kabeh ya je buho eta salakina sampai TBC cek dokter mohon maaf Bapak harus dirongsen pergi ke sana karena di saya klinik nggak ada rongsenan tolong ke biomed rongsen langsung masya Allah truk mana Pak ini sini Pak menang 2 poe periksa lagi ke itu ke dokter bawa rongsenannya barang di dulu dina rongsenan pamajikannya kerkiu di molotot gambar hei nggak seorang bahas rombongan mukminin baik kula teu kuulu kebel-kebel tadi Kiai Haji Anwar eta setengah jam kula di dia tadi ceramah jam 10 jam 11 supaya beres jam 11 sampai jam 12 Kiai Haji Fudali sedang sakitu ge geus ngaji mah ulah kebal-kebal sebab lamun urang ngaji kebal haram hukumna ngaji kebal-kebal temanang haram sampai ti koro pegat bau bibir jebleh sebelah irung nyingsat atau haram teman ngaji kos gitu Kiai ti koro pegat atuh ti koro Kiai kuat pegat haram ilsin ngaji ketemu ilsin siapa salah balik ti dia asana ya hayo cenah grup ya grup non ngaranna ya grup Merawi saya kira dah heula ilsin
wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Desa ngaledek aing nyaho ngaledek teh malah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Pada yang nu nyawer. Mana yang nu hajat ya? Iksan mana san saweran san. Ulah yang isi dulu wah ulah lagi peduli urang sawer ulah bungkuskeun bae bungkuskeun ulah aos ka dieu poing teke pun ka dieu ulah tilok ulamanya tilok saeutik kitu mah warna biru orang biru lah iya ngaji dengan bener-bener ngaji jelema malolor. Hah, geus karerok zaman gori mah kumaha baki bodolinya. Terus sebahagian manusia ngadoa ka Gusti Allah. Ai rombongan mukminin, ail mukminin ngadoa ka Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hai, eta na ka mana eta ka dia? Kakara kurang menyesin yang gesin ya. Amin ya Allah, mohon mudah-mudahan katampi. Mohon. Itin. Itin orang mah itin. Bisa siayangan lah. Wa qina adzaban nar. Sohibul hajat pada umroh, mudah-mudahan ku Allah dinasibkeun. Ibu hoyong ka Mekah, bapak hoyong ka Mekah. Setiap aya nu bade umroh, bade hajian, jajabkeun ku urang, anterkeun ku urang. Insyaallah irah urang kapanggil, amin. Ngan nganterkeun ulah tanggung. Misalkan Pak Iksan jeung Ibu Saliyah ka mana ti dieu ka bandara, ilu ka bandara. Tidinya ka mana? Ka Jidah, ya milu ka Jidah. Tidinya ka mana? Ka Mekah, ya milu ka Mekah. Sampai ka ditu pan. Jadi ulah tanggung nganterkeunana. Hayang geura ka Mekah. Turutan kuring doana, mudah-mudahan ku Allah dijabah. Allahumma walwah ngajual sawah. Oh, ibu-ibu Gus Yo. Allahumma. Allahu akbar. Segolongan manusia jalma mukmin mementa ka Gusti Allah, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah Gusti, paparinan abdi di dunia perkara anu bagus. Tak ieu doa tadi disebut doa sapu jagat. Ieu nu ngomongkeun doa sapu jagat lain kiai ecek-ecek, lain kiai leutik-leutik, tapi kiai guon. Sabab moal nyaho kana makna Rabbana atina fid dunya hasanah mun jalma bararod. Ieu nyaho teu? Ieu nyaho teu kana makna Rabbana atina fid dunya hasanah? Atuh aja bodoh ieu. Eta kiai gede, abuya gede. Alah hadirin. Matak disebut doa sapu jagat, matak santri mun tita ngajarahkeun, tita hadorot, tita haolan, ulah mundur. Doana eta we bulak-balik. Aya sia teh bagu kudu sajen mah.
Santri mah kudu loba akal. Begitu diundang haolan, ya Allah, mun dihadorotna 400 jelema. Cek Ustad ngora bangsa. Mun dibaca ku aing kabeh atuh jam 12. Wa ila ruhi anu wa ila ruhi anu wa ila 450. 10 lembar. Kieu-kieu ila ruhi anu kok sing budak Ustad di dia. Sungutna. Kulantaran Ustadna loba akal, pinter akalna hebat. Wa ila arwahi ahli sohibil hajat anu teu kasebut ulah marah al-Fatihah cek manehna. Beres kabeh. Mementa ka Gusti Allah rombongan mukminin, ya Allah Gusti paparinan abdi di dunia perkara anu bagus. Naon atuh di alam dunia ku Allah dibere perkara anu bagus. Dina kitab tafsir Khazin dicaritakeun innal hasanata fid dunya hiya as-sihah. Urang ku Allah di alam dunia dibere perkara anu bagus hiji sehat. Ieu sehat nikmat guon. Lamun kuring gering ibu atuh moal tasa dongkap ka dieu. Lamun ibu ayeuna gering di imah atuh moal bisa hadir ka dieu. Bener tak? Mang, bener tak? Iya. Wasilah aya ni mah cager masyaallah. Ketika orang dahar awak keur dibere cager, ya Allah dahar teu pira. Jeung sangrai uyah diburu luku daging atuh ngeunah. Non aing salah ngomong. Ya Allah Rabbana Karim, Masya Allah Bu Pak, ketika orang awak diberi cager ngarokok ngeunah komo beri menta mati batur. Iya rombongan Rojali rokok jarang beli ya. Coba eta dahar jeung sambal, ya Allah Rabbana Karim, dahar jeung nu biasa bae jeung lalap kacang panjang lauk asin. Ya Allah tepira daharna lauk asin dibeuleum pedak, sambalna sambal tarasi. Ya Allah lalapna daun dangder, sayurna sayur banget. Kumaha tuh sayur banget eta doang tah, bawang dikereutan dipurul ku uyah kuat kieu be ngagalanggang. Heuh bukuran eta sayur banget nu kitu ngaranna. Kumis be ka deuleuh jeung janggot tung sugan bukur sayur atuh ari mah kumis kumaneh. Tapi lamun orang awak dibere cager pala hadirin wal hadirat Rabbana Karim nikmat anu aya bener. Pantas kalau Rasul menyatakan wahai umat cek Rasulullah ibadah ka Gusti Allah sihataka qabla sakomika meungpeungkeur calalager memeh datang ger geus geuring mah boro bener teu geus geuring mah ya Allah Gusti abdi hayang cager ya Allah abdi lamun cager abdi ngaji ya Allah abdi nak salat sunnah ya Allah geura cagerkeun bae ya Allah cek Allah bohong. Ketika geus cager mah deugel deui ba salat sesa di pasar sesa ngobrol sesa ngozek sesa ngomongkeun batur ya Allah kadang-kadang teu salat aja mantak wayana ibu neangan minantu ulah sok sakadaek. Iya mah boga minantu asal di Jakarta, di Jakarta. Sabada teuing teu bisa usolli, sabada teuing teu bisa maca Quran, nu penting asal di Jakarta, duitna loba, HP-na Nokia, mobilna Innova, horeng menang nyewa, lebok tak kusia. Nek dijodohkeun ka santri eueuh teu daekeun. Neng daek ka santri. Ma, mung abdi mah kapok neuleuh tetangga ge. Kuar hirupna teu kelur teu kahandap, la ilaha illallah. Bo, lamun mangge kiai santri karak istiqomah hirupna miskin ulah aneh eta mun hayang nyaho encan beunghar. Bener teu? Teu encan. Deh, cenah kawin jeung santri angel ka beunghar. Heuh, tapi teh rek boga anak. Anak itu ya Allah harta yang sangat berharga, betul nggak? Pan ditanyakan orang pagi jeung baturan teh odah pugeun cenah Yuyun sia cager anak berapa hari anak mau nanyakan mobil mau nanyakan motor mau nanyakan emas betul apa tidak? Anak mantap boga anak nu loba ulah satik-satik
boga anak 30 edan 10 aya kena 20 nu payang nu jendol nu kuru nu hideung tetangga kula tuh sekali datang ke imah kula bu anakna 14 kuring tadi ngobrol jeung Kiai Haji Ismat Kang kuring sok akang bae ka anjeunna Kang hampura ada akang suka minantu entos cenah Jang Haji akang minantu teh cenah 3 aya nu can kawin 12 deui hihihi seserian manehna alhamdulillah Kang kula mah hayang teu boga anak loba ngresep cenah di imah ge eta tetangga kula mun lebaran datang ka imah kula brug 14-an anakna tambah jeung minantu 28 anak injunet bawa kabeh sasalaman nu dicangkeul yang geleungeun anu kula ternyata tetangga kot 80 genep jumlahna kabeh anak minantu injuna kabeh jeung aneuna hajeuna budak kada kali sasalaman barokah kakek dijabe ngajabe aing meuni cekem poh deui ya Allah aing beak aqua 4 dus coba kue aing beak 8 colobong cek bapak kolotna hayu dak barenghakeun di maki barokah kumaha eta Kiai hewa tuh henteu ngeunep bae saeutik beres bakal hayu cenah urang balik deui tah eta santri mah mangko tamu nu kumaha kudu dihadepi eta jelema aya nu paham Kiai Pudoli aya nu kurang paham aya nu teu paham eta kabeh kudu dihadepi ku urang ku santri mamang jol jelema nu paham assalamualaikum waalaikumsalam Agus ceng cager Agus cager cenah ba alhamdulillah lain heubeul amat Agus teu gerakan eueuh ka dieu pugumun ba ampura abdi inget bae ka Abah ya Allah bahkan abdi kemarin mangimpi 3 peuting jeung Abah bae ya Allah kitu kunaon ceng atuh eta bacan abdi kuari mah nyawa 4 hektar laju ku ceng alhamdulillah panen makana kuari cenah panen teh ieu mah alhamdulillah ayeuna mawa beas ka 4 karung ceuk Kiai alhamdulillah pung Abah ge sarua cenah inget bae ka Aceh meureun 4 karung ieu mun teu inget bae langsung Kiai ari eta ceng naon atuh abdi pacenah aya dulur ti panek langka dieu ulin ka badan usum peuteuy mawa peuteuy 2 empong dibikeun ka Abah ka beuki Abah ieu kabeh ka beuki Abah eta nu ngarti ngaranna tamu nu kitu iya ceng eta naon eta atuh anak cenah bah cenah khawatir ka Abah cenah ieu mana meureun keur boga milik mangmerikeun rokok cenah 2 pak oh beneran ceng rokok Abah cenah tinggal 2 batang deui aya eta naon cenah ceng ieu susu bah 10 black kebeneran Abah kuari mah geus teu nyusu cap kutang bedana susu cap kutang jeung susu cap bendera eta lain lamun susu cap bendera mah eusina bikin ka kolot cangkangna bikin ka budak anteng tah ulin make main kaleng susu dijian itu dijian ieu dijian totorokan triling kaleng susu eta susu cap bendera lamun susu cap kutang mah balikeun eusina bikin ka orok tah cangkangna bikin kaki Pudoli ke anteng kiriling terus mau kebega aing beak main aja rum nek balik ulah Iksan lah saweran geus meunang mending balik we lah tapi mobil kula dihalangan mobilnya nah pinter main aja akalna main mah hebat akalna doang teu lawan akalna terus awas ya Bo Pak eta jelema nu paham hadepi ku urang atuh eta ceng mau naon cenah aceng deui ieu bah cenah 8 bulan 5 kilo lumayan kebeneran anu gawe ieu naon ceng teh oh nya hari aceng numpuk naon tuh ieu biskuit mah 3 kaleng alhamdulillah setengah losbak babawaan ge mah Kiai ceuk Kiai Gus kadi Agus kadi di tengah imah jeung Abah sono atuh meureun bae setengah losbak ieu teh sono Kiai geus pokona mak kuncian lawang bejakan mun aya tamu Abah keur aya tamu khusus meureun bae setengah losbak ieu kuat diterima tamu nu sadean eta jelema paham ngarti
terima ku urang aya nu teu ngarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Abdi Udin. Aya ngaran Udin dia. Oh, ngaran Udin teh ngaran pasaran. Di tiap lembur eta aya bae ngaran Udin. Di ditu Udin di dieu Udin kula boga babaturan 13 ngaran Udin. Udin jendol Udin peyang Udin hideung. Udin kidal Udin listrik Udin kacamata Udin halis Udin emper. Udin kesrek segala. Manehna naon bae. Eta ngaran Udin loba di tiap RT aya pasti ngaran Udin mah. Beneran, Bu. Nya Saipudin Udin, Jahrudin Udin. Bener, Jamaludin teh hayang aing mah. Hayang kada nyebut Haji Udin dicabok we jelema nu kori. Aing mah Jamaludin bae maaf, mohon maaf. Moal kula mah Haji Udin moal nyileuk aing mah lain ngaran aing tah mah. Aing mah Jamaludin dusun. Ayo kada kieu dole nyebut Haji Udin. Sintrek we aing ceulina. Jam sabaraha ya? Ulah terus-terusan. Nih, kadang deui malam Jumat mah boga waktuna jadwal Polda, polisi dapur. Ini bener tadi ge. Coba majikan. Bi, nak ka mana? Ka Bojong Kamal nak cara. Mana Bojong Kamal dilegok. Ulah kebel-kebel. Ulah kebel-kebel. Iya kebon can ditong. Barala bisa orang taneuh, bisa aya langgir. Oh. Mata kampurannya kalau balik tidur langsung nong kebon kalau mah kipu doli ampurannya isi posisian bae geus terus ya aya jalan anu teu ngarti aya. Assalamualaikum salam sa Udin ye din lain heubeul amat ceng pogo cenah bab di heubeul lah lain di mana bae mungguna maaf di bah ngadu nasib ke Jakarta terus hasil atuh wah sakieu-kieu na bebas cenah kalau tambah susah hirup mantap ge hayang silaturahmi bae ka abah ceng kada ngopi puguh tah can abdi bah cenah jadi mau kopi bae po kiai 2 gelas jeung kiai ku santrina ceng hayang kada ngarokok can puguh bah kabar abdi teu boga rokok deui cenah ieu masya Allah kiai mah kakara beak 2 batang main nama batang kareta geus beak 6 batang. La ilaha illallah. Sampai jam 12 ngobrol kiai sampai tengah aja diganggu ku manehna barang bawah henteu barang ke situ teh ceng hampura ya apa malah pada yang dahar buka beneran Pak abdi ge lapar sarua bae hayang dahar jeung abah hayang ngepungpah tiba heula abdi geus seupeul hayang dahar jeung abah sok ngeuna bae cenah dahar jeung kiai mah atuh meureun bae di make mah loba naon ieu eta jelema teu ngarti layanan ku urang hadepi ayeuna jelema kurang ngarti aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei nu ti mana ti anu oh ampura abdi ka dieu silaturahmi heeh nu kadua yang minta doana teu kade kitu nyeunakna naon bae mau rokok sabungkus aya nambah 6 batang sawang bae jeung abdi rokok dibagi 2 kan bina-bina teh jelema hadepi ku urang para hadirin wal hadirat geus ternyata kembali ya urang di alam dunia teh dibere ku Allah perkara anu bagus. Innal hasanata fid dunya hiya as-sihah. Moga-moga urang ku Allah dibere sehat lahir batin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. 2, geus 2 mah 3 geus 3 geusan. Naon atuh di alam dunia ku Allah dibere perkara anu bagus. Innal hasanata fid dunya hiya al-amnu, aman. Masya Allah. Iya urang negara kamari 17 Agustus peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 upacara kula majeng santri kemari kula inspekturna teuing tak kipu dole teuing upacara teuing teu kula upacara langsung itu pembinaan santri kieu bisi nu polototan majeng ulah kieu gimana tunggu deui meureun izin Badru kepada pembina upacara eta santri dan poho kepada guru kita apa salah guru kita pembina baik itu kan inspektur para hadirin lamun ningali bendera merah putih atuh karena ge lama kungkul lamun ditinggali lamak mah
Tapi ulah ditempo etana pengorbanan orang tua dulu, para pahlawan dahulu saudara, biar negaranya aman dari penjajah. Sampai bala hadirin wal hadirat eta baheula sampai nyawa nu dikorbankeun. Wilujeng angkat ke guru urang Syekh Rajib Pandimi Aceh. Nah, beliau mau meninggalkan tempat. Bere jalan bisa temahi gang awas. Ya silakan Tuan Rajib. Sebentar lagi saya juga turun. Nggak tinggal Kipudoli, orang tinggalkan belah Kipudoli tak sorangan gitu dia. Aduh. Ternyata diberi di alam dunia teh hadirin kabagusan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, innal hasanata fid dunya hiya al amnu, aman. Urang lamun teu aman Bu, moal bisa salat, moal bisa ngaji, moal bisa ngayakeun hajatan lantaran baheula mah ku zaman penjajah. Ya Allah. Bapak kolot kula sampai ngomong, pan bapak kolot kula pejuang. Eta galakna labatan naon? Dia bahasa Pandeglang mah. Dia mangeunahon. Hayang barang hakana naon ngeunaheun, komo ku aya apla. Cuman kolot baheula ieu. Ngeunaheun sia mah hayang anu aing mah baheula ya Allah mangga lauk asin ka ambu ku Demang di teangan. Wah, Demang. Bau wangi apa ini Demang? Sampai masuk ke lubang hidung, cek Belanda. Kayak wah ini Tuan lauk asin lu kan. Balitung. Apa itu balitung Demang? Coba cari sampai dapat di mana ini biangnya. Sampai ini hidung bapekis Demang. Mantak baheula penjajah pinter kumaha ngomongna. Jangan orang Indonesia, orang Tangerang, Pandeglang, jangan makan ikan, cacingeun. Eta mah politik manehna. Lauk mah dilebokan ku manehna, dibawa ku manehna, urang di tengah kanan bodogol cau. Kita bodoh otak urang meureun. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lihat perjuangan dahulu. Sultan Hasanuddin Banten, saya Maulana Mansuruddin Cikaduun, saya Abdul Fattah Tirtayasa. Ya Allah, di sininya Kisah Maun Tanggerang. Ya Allah, Kidahlan Tanjakan. Eta saeur pejuang-pejuang baheula. Leus teuing aing mah nyawa nu dikorbankeun. Nu penting anak insya aing aman di penjajah. Teu meunang aya naon? Ku Belanda baheula, bapak kolot kula. Sia mangeunaan ku ari, aing baheula anak salat ge. Kota tanggal mahoni. Ada anak tanggal mahoni. Ngintip bisa Belanda. Hayya 'alas shalah. Oh, aman salat tak Belanda eueuh. Sebab teu saeutik masjid mau salat diduruk ku Belanda. Ku baheula Bu, laras teu? Barang nuluk ka kenca Belanda alut-alutan. Aduh. Dirobah adan ge. Hayya Belanda. Terjadi. Lain hayya 'alal falah. Nu nyesa ku ari eta warisan Belanda, Dougannya teh Dougan. Eta bahasa Jawa Barat, bahasa Banten. Sebab eueuh di Jawa Tengah, Jawa Timur Dougan abeh ke kelapa muda. Eta Belanda baheula ngajajah ka di Tangerang. Tah ieu urang Bojong Kamal baheula. Keur naek eta keur ngadahar kelapa muda. Kelapa ngora. Kelapa muda ke bahasa Indonesia. Jual beta Belanda. What? Pada gitu orang Belanda mah. Kamu ini orang-orang republik. Iya Tuan. Kamu pemberontak. Bukan Tuan, kami rakyat jelata. Kami petani. Bohong kamu orang. Itu buktinya apa yang nyonglet di pinggang. Ini arit Tuan. What? Itu bukan pistol. Bukan. Itu nongtot. Tulang Tuan yang nongtot. Balah. Lagi pada ngapain kamu orang di sini? Lagi makan kelapa muda Tuan. What is kelapa muda? Ini anak kotok. Ngising lagi di sini. Aduh, ulah dikadeakeun. Hiber rasana ya. Ai maka karag ya Iksan ceramah deuleu. Aya kotok ngaliwat, bari ngisingan kiai sia tolol jaran jadas ya. Ulah disudahkan isinin batur isin lagi. Kaganggu ieu. Geus ieu ceramah aing nu penting mah ulah diasup YouTube sia.
aya kotok sekalian naon anjing. Awas ya, enggak saya hapus, awas ya, awas ulah. Keur aya kotok aya naon anjing. Mending mun gede. Kedeng deui deh. Apa itu kelapa muda cek Belanda? Iya kelapa muda tuan, enak tuan. Minum mana kolokok. Wow, nei. Cek mana enak? Oh, nei, Doug's Ans. Kadang kurang bojong kamal. Oh, hartina Doug's Ans eta bu bahasa Belanda. Doug's Ans itu Pak, hartina aing teu nyaho. Cek Belanda, aku tidak tahu. Di negeri Holland ini tidak ada. Oh, nice, Doug's Ans. Artinya, aing teu nyaho ieu teh aya. Cek Belanda, kadang kurang bojong kamar. Oh, dak ieu dugan. Sampai kuari. Dugan eta manana aku tidak tahu. Cek orang Belanda, Doug's Ans. Aku tidak tahu. Cek orang bojong kamar, budak ieu horeng dugan. Daugan sampai kuari. Tapi hadirin berkah kuari aman alhamdulillah. Urang bebas, masantren bebas, sekolah bebas, nu dagang bebas. Betul apa tidak? Maka wahai para pemuda, wahai para pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu nu kalolot anu ngarora, eusi kamardekaan ku ngalobakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bangun negara kita supaya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Silakan berkiprah di nilainya masing-masing. Yang jadi karyawan teruskeun karyawanna, nu jadi pejabat teruskeun ngajabatna, nu jadi tentara teruskeun jadi tentarana, nu jadi DPR teruskeun DPR-na, anu dagang teruskeun dagangna, ngan mi HP wayahna salat ulah sampai tinggaleun, ngaji saminggu sakali, wayahna maca salawat sampai sabeting 100 kali mah ulah sampai tinggaleun. Wayahnya jeung papada kudu karunya, perhatikan lamun urang boga milik fakir miskin yatim piatu dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Ya jelema loba nu baleungar tapi teu peduli. Ya Allah, yatim piatu nu perhatikeun nu miskin sarua. Kamari kuring tah di imah keur tadusan bini mah. Ngabagikeun yatim tanggal 10 Muharram. Aya yatimna sadesa kuring mah aya 40 saeutik, nyokot di desa luar menang 170 yatim. Cekuring teh kana lurah jeung RT geus aka dibae janda jompo bawa. Menang sapoe lurah balik deui ka imah kula. Aya naon rah teu sanggup rangdang ngora demo kabeh. Cek janda muda kieu ngomongna, eta kiai bejakeun ke tu RT cenah ka Baji Jamal. Kunaon kitu? Kami ge sarua nu ngora nu ngusahakeun. Waduh. Cek lurah teu sanggup cenah ieu kiai. Ha geus cek lurah RT lurah kabeh tidak dia datangkeun ka imah kula nu ngora tanu kolot nu jompo. Isingan bae ku sia tok tak sakalian tok tah. Eta nu tukang nyarekan sia pantok eta nu carewet tah. Dara datang tarang dan nu kolot nu ngora mangka imah kula. Da riuk di masjid meni pinuh teu muat. Majlis kula leutik, ibu-ibu datang yatim 180, rangda 190. Itu pinuh majlis kula. Kula can kaluar ngahaji antepkeun teh balang dahar cek kuring. Di tebang dahar nu ngopi nu naon hayang naon geura tanah layangan geura saruguan panitia ka ditu. Ibu-ibu rombongan rangda sholawatan. Sholli wa sallim da kami rombongan rangda bating torek. Atuh sia kabar ge nyahoeun sia rangda keng nyaho. Hei, perhatikeun ta yatim piatu. Heuy, perhatik. Eta tetangga kula aya budak leutik bujojoakan ceurik. Ma. Detik kene kakak umur 7 tahun. Cek indungna Aceng kunaon? Aceng tadi bare duit ku Abah Haji. Batur madeur babaturan Aceng nu laleutik di barere. Ulah hayang itu mah yatim piatu, teu boga bapak. Kan Aceng mah boga kana bapak, eta bapak kunaon mah teu geura pae. Aceng teh menang duit ya Abah Haji. Ih geblek deui teh anaknya. Coba bapak pae Aceng bener menang duit. Jadi macam be. Laju eta Abah Haji Pudoli etanya kamari maya nama santren tak kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nu ti mana ti anu? Oh. Aya naon ka dieu ieu cenah Abah Haji masrahkeun budak karak lulus SD umuran 10 tahun. Sabaraha? 11 tahun. Oh nya. Oh yana iman nitip ka Abah Haji zahir jeung batin jadi jelema susah.
jelema teu gaduh wayana ieu mah lamun teu boga bekal pangbantuankeun ku kiai. Oh cek ulah aya bener-bener daek ngaji mah puguh hayangeun ngaji bae nya tuh ai bapana ka mana buku maot bahaji ieu yatim ari indungna dikawin cenah ku kula. Ih geblek haram jadah doang indungna dikekepan ku tangkorakna aing tah ngurusan anak haram jadah sia atuh ku ari mah sia tolol ganti bapana ini anak bae teh aing anakna diserahkeun ka urang ai indungna dikawin ku dewek depan ngeunaan teh eta ieu mah nitip aja ka Bahaji bisi kurang biaya cenah ku Bahaji bae tanggung geblek otak miring sia atuh sia ku ari mage ganti bapana ngeunah beuteng we abdi mah pasrah bae cenah ieu cek ulah bapana ka mana paeh jayatim indungna dikawin cenah ku abdi anak pula atau ada anak nama ngora keneh pan ayo pedulikan orang boga rezeki saeutik perhatikan miskin perhatikan anu jompo yang susah sifat peduli manusia eta bu pak ayeuna urang geus aman alhamdulillah penjajah eueuh sagala eueuh urang dagang tenang tani tenang alhamdulillah paling nu ribet anak pan anak mah lobanya ketika loba anak teh alhamdulillah rezeki deui loba nu mere aya nu meulikeun baju aya nu mere duit teh aya nu mere kue aya nu ngabeakeun pakaya ge aya. Nah nu terakhir innal hasanata fid dunya hiya al waladus saleh urang ku Allah di alam dunia dibere perkara anu bagus diantarana boga anak anu aduh mending ngeunaheun boga anak anu solehang boga anak anu soleh ibu ya Allah. Hei, urang mah identik soleh teh ka ustaz jeung ka santri engke heula. Kadang-kadang ustaz jeung santri belum tentu pangkatna soleh. Haji Jamaluddin ge can ngaras saja jalma soleh. Sebab ngaran soleh mah al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Jalma anu bisa nazarupkeun hakna ka Allah jeung hakna ka papada eta soleh ngaranna. Hayang ibu jeung bapak gaduh putra soleh. Mun hayang boga anak anu soleh hiji indung bapana heula nu kudu cinta ka jalma-jalma anu supaya kacepretan sinar radiasi orang soleh akan mancar ke urang pala hadirin mantak sering silaturahmi ayo mantak nu baheula mah ya assalamualaikum waalaikumsalam abah haji masya Allah kunaon teh atuh ieu minta doa anak abdi cenah ya Allah supaya soleh sangarana Odi oh ai teteh sangarana Odah abdi ibuna ai bapana Odeh oh nya auzubillahi Allahumma ja'al Odi bin Odeh bin Odah mungkin saya maksud supaya rudang aing mulai rundutan bagi ya bahala mah kitu atuh menta cai teh hayang anak anu soleh hayang iya hayang itu ya Allah kadang-kadang kula ge sok bingung eta Baji Ismat jol bedatang jelema assalamualaikum pan macam-macam ka santri manu datang bener teu assalamualaikum Abah Haji wayahna anak abdi hayang soleh wayahna bae oh sangaran ari macan awe hayang solihah oh hayang ngaranna saha Nunung oh ai teteh sah nining kena abdi mah ari bapana Nanang oh siapa sirian bae laju iya anak teteh ku ari mondokna di mana si Nunu si Nunung pugu gawe di LG pugu gawe di Cinglu ji aing mah bingung ngadoakeun age ayo aing mah mondok gitu di Babat di mana bae. Laju nama lah jampe bae leus teh. Beh kitu. Baheula mah kari itu tah yang boga anak anu soleh teh. Hayang boga anak anu solihah. Bener teh? Euy. Mantak eta kana santri mamang kana ustaz kana kiai eta jelema nu macem-macem aya datang. Aya deui jelema. Assalamualaikum, salam Abah Haji. Ulah sok puyeng. Kumaha kula minta doa, kula doakeun, kumaha hayang ngarung rame, duruk ku dia. Rame kayak jelema datang. Puyeng pan. Hei, terus ya. Iya boga anak anu soleh hiji indung bapana heula kudu cinta ka orang soleh sebab mencintai orang soleh na kitab taklim dicaritakeun irah ge keturunan urang bakal jadi jalma soleh. Tuh, dua mun hayang boga anak anu soleh parab dibikeun anu halal. Ulah anu barang man akalal haram qasa qalbuh. Sajal mah tukang ngalobakeun barang haram bakal teu asa hatena aya mata qalbu mata paeh hatena
nu paling susah geus paeh barang mangati Bu. Sound system nu Haji Eman loba ieu setrumna mati nyala moal hirup. Ibu boga mobil anyar ti dealer tapi teu bisa disetater paeh ngaranna atuh jang naon. Ibu boga salaki nya kasep nya ngora nya bager nya loba duitna tapi barangna paeh ngulapes doang terong di leog. Mohon maaf kasep tinggal kasep loba tinggal loba duitna aku bisa menotot saja karena barangku mati bagaikan terong di leog. Mohon maaf. Hei parab anu halal tak ketika orang parab anu halal man akalal halal sofa kolbu sajal matuk ngalobakeun barang halal akan bersih hatena cerdas hatena bakal bisa segala-galana karena kadaharan. Kenapa orang tua dulu Masya Allah sukses jadi pejabat tinggi negara, sukses jadi abuya, sukses jadi kiai, sukses jadi pedagang, sukses jadi miliarder, padahal bapaknya tani, padahal bapaknya pedagang biasa. Kenapa? Lantaran parab nu dibikin ke anak, keluh kesal capek itu barang anu halal nu dibikin ke anak. Ya Allah, ieu mah urang kadang-kadang kori hayang anak soleh minta jampe ka unggal kiai beak jampang beak Madura beak Surade beak ka mana moa geus beak 2000 aqua botol anak dugul keneh bae lain teu manjur jampe kiai ternyata kadang-kadang parab nu dibikin ke anak barangna barang anu teu pati endah. Masya Allah euy kartos teu geus teh barang anu hal nu kaopat mau hal yang bukan anak anu soleh teuneun heula dipercetakan orang soleh. Anak orang tak bisa maca Fatihah, anak orang ditanya praktek wudhu, anak orang ditanya praktek sholat, anak orang ditanya praktek tata cara mandi, anak orang ditanya urusan ilmu tauhid lah wujud kidam makon wajib di Allah nu mustahil di Allah nu menang di Allah wajib di Rasul mustahil di Rasul menang di Rasul. Hobay eta mah geus bisa maca Quran, geus bisa jampe salat, geus bisa rukun wudu, geus bisa nyaho batal wudu, bisa maca Quran. Masyaallah, nek jadi karyawan mangga silakan, nek jadi pejabat teu dilarang, dasarna ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat. Bener teu? Iya tuh, doang Kiai Fudoli. Eta Kiai Fudoli mah gagah, Bu. Kuring ge eleh. Mainna mah bahasa Inggris pinter. Sampai kuncina ge bogaeun. Kunci Inggris. Bener. Mana makar di order nggak atau ngomong Inggris biasa. Tadi ditanya, hello, cina. Yang kula bareng, hello juga cek kami. Gitu kan sabar kan ku dewek. Kita bisa, itu kamu kula gitu kan tapi, kita bisa. Masuk, how are you? Fine. Apa kabar? Atau cagar gitu kan aing. Where you come from? Di mana cina dia? Cokolata Indonesian. What is your name? Cokola my name Jamaluddin. Tunjuk dia ke Budoli. And Fudoli. You can speaking English language? You can speaking English language. Cokola little by little. Sedik. Terus nanya naon bae atau yang liar mending lempang gitu kan bisa ke seetik atau bang liar deui malikna tah Pak Bu Masya Allah hop anak orang nek naon mangga teh teuing nek jadi karyawan nek jadi nek belajar bahasa Jepang bahasa Korea mangga nu penting bisa maca Quran heul aya akhlakan heula kakolot hormat kasepuh hormat. Iya maka indung bapak hormatan Masya Allah bapakna keur ngedeng babadak lawang memang katincak ku anakna cek bapakna goblok sia teu boga otak pan aya aing naon teu kadale ku sia sampai bapakna molotot kumaha cek anakna bapak sih kolot-kolot saya sidinya sugan kula mah cenah kalapa la ilaha illallah eta bapakna disangka hulu kelapa peda hideung meureun ji geus eueuh adaban kadang-kadang budak kuari masa salaman bagian nu kana tarang nu kana pipi ji engke nu kana bujur sasalama kudu kana saya dina Jabir saya dina Anas bersalaman dengan Rasul diambil tangan Rasul langsung dicium dengan hidungnya cium tangan urang mah sasalaman geus teu make agama tah mantak lebadi kudu ngaraji eta Bu
Udah ngaraji bapak na ngaji, ibu na ngaji, moal bener jelema hidup teu ngaji, moal ben lam yabres walam yarcok teu beres teu cocok. Nek kumaha benerna lamun hirup teu ngaji. Hayo. Nah, cenah kiai pantat tangga kula tuh si anu tilok ngaji tapi bener, lain bener kabeneran. Kadang-kadang aja lemanu kiai. Dah, sia ngaji mau unggal minggu. Poe minggu sia ka Cilongok, poe Kemis sia ka nu Kiai Ismat, poe anu sia ka anu. Dah, sia ngaji mau unggal minggu. Saminggu 5 kali, tapi sia teh jeung tetangga unggal poe siapa sia bae. Ji. Sia sirik teureun-eureun, sia ngomongkeun batur jojong bae. Cek manehna, mending aing. Ai sia kumaha kitu? Aing mah ngomongkeun batur tilok, pas sia tilok, aing mah salah tilok, atuh ngaji tilok deh cenah aing mah. Pan sia mah bablas tah hirup. Maka modalna berarti urang lamun hayang boga anak anu soleh, teuneun heula di sakola madrasah minimalna. Tenden heula isuk-isuk di pasantren di guru-guru jaloba di dia di guru-guru urang atuh serahkeun pala hadirin geus gede mah hobae nek jadina naon ge kahartos. Ternyata urang di alam dunia dibere perkara nu bagus ieu loba keneh Bu. Lamun dicaritakeun moal anggeus subuh lamun kula lewat teuing Bu geus teu endah ieu sebab ieu geus sajam lewat pala hadirin. Hampura anu kasuhun wa fil akhirati hasanah engke bae ku kula dibahasna iraha deui. Urang dangukeun Kiai Haji Ahmad Fudhali anu leuwih gamblang leuwih jelas insyaallah amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur laras hidayah taufik ti Allah lepat kapaduan kuring ihdinas siratal mustaqim ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah tadi ceramah agama yang kedua yang telah disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jamaluddin yang dari Pandeglang Banten. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi senantiasa kita pahami dan kita cermati, sekaligus dapat kita amalkan dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum acara kita lanjutkan mohon maaf sekaligus mohon izin